Alhamdulillah. Dengan siapa ini? Nya nepangkeun sim kuring teh. Biasa disebut oge lah banar kitu nya di teh. Banar sagala rupi lah. Banar sayuran, banar buah-buahan oge osok. Ngan anu katelah di dieu mah banar nangka sim kuring. Nangka eta teh sabaraha amun dipesan nangka sakarung? Aya abdi mah nical teh tara karungan. Janten langsung wae dicana ka bisa Ciroyong. Nyandak teh samobil yang paling sakadik teh lah 1 ton gitu. Pami sakarung 2 karung mah tara dikaditukeun paling ti pasar jeung mana oge nya asep gitu. Lamun ngara itu di mana ngara? Ya ieu dari daran mah abdi mah nya kitu we mah hiwalnya. Proka-prokan kaditu ka dieu di teh milarian nangka teh nya. Nyalah gitu disebatkeun gampang henteu, disebatkeun susah henteu kitu nya lah urang teh aya daek milarian mah nya pasti meunang gitu aya nangka malah asal ulah ngajedog we di lembur we nya pengen tanda moal kekengengan atuh aya ngajedog we di lembur. Urang teh kapasarkeun jam sabaraha teh? Ai ka pasar mah angkat teh tabuh 4 atanapi dina sontana tabuh 5. Margi ai ka Ciroyong mah panyalse kitu nya benten sareng pasar nu sanesna kedang Rejar Waktos. Ai ka Ciroyong mah sok sanaos sumping tabuh 8 oge teh janten bisa capekeun gitu sareng mandal teh nya urang teh. Janten kumaha urang gitu nya langkung saya siang kene. Pados mantau gogobrok itu janten nya siang kene gitu. Janten biasa istirahat molor gitu nya. Hargana di pasar sabaraha? Eta teh ujung mirah bah. Pangaos di pasar tinggal 1.500 abdi teh duh. Ya kirang-kirang mah atuh da 1.500 ku ayeuna sok permen oge. Bah abage terang harga-hargaan ayeuna atuh meni mararahna geudangnya. Endog minyak cengek meni aduh lain beulieun jelema aya nu mah. Heeh mun teu kitu usaha mah kebeuli kitu misalnya mah mah itu kumaha teu urang teh. Butuh dahar nya mah nya. Tah. Ali mangkat ngidar jam sabaraha? Barang siarna gitu. Ai barang siarna mah tabuh 8 oge entosa. Masih lihat abdi teh gitu. Janten pan ngadamelan teh seueur. Naon wae teh? Teh tiasa didadak. Tetep we urang teh kedah ku gunung. Nah, entos seueur ka karadienitkeun. Ayeuna mah nyanak saeutik ke da naonan atuh. Lain hiburan usaha mah nya. Janten urang teh kudu aya we kitu lah paleleuwih teh nu sasanaon teh ongkos teh pengeluaran gitu tah. Supadosnya lah untuk tiasa-tiasa umroh itu ladang nangka teh nya. Amin. Boga gelar haji nangka mah. Muhun. Nya sok sanaos leugeuh tunggu ge da duitna mah henteu cepel mah duitna mah bareureum. Bareureum duitna. Pernah aya keluhan kumaha? Ai masalah keluhan mah gitulah urang teh. Ieu mah nyarita we gitu. Lamun di musim hujan bah ngaranang ka teh duh naon kumaha teh musim hujan? Heeh di teh tarekalana ari puasa teh aduh tekan ge teh buat kalian deh atuh. Angsrod aduh jadi komo teu make boxer di kolor hungkul gitu da teh bisa mangkrang saminggu we mah tuh aduh. Tah. Kas dilah bener nangka di Pasiluhur kan. Paratag Muhun. Alta biji ya teh? RT 3 RW 4. Kelurahan Melatiwangi. Desa? Kumaha atuh nya teh kelurahan yang desa teh sarua. Ya, Pak. Kecamatan. Kecamatan Cilenggrang. Kabupaten Indramayu. Jauh. Nak Bandung. Bandung. Bukan di Ampura.
beli pada macam lah kacep Yudi Mangga aya beli peryogi legetna nya kanggo ngarapet sungut anu sok ngomongkeun batur wae tah pangpangna mah garojiteun teh banyak tuh dah ngomongkeun batur gibah teh gitu ibah mun sok aya nu bari ditaskeun ibah naon atuh tah nah ali eta teh dijual jual ke mana wae naon teh lain nangka aya kegiatan non wae oh gitu kegiatan mah nya paling nyatu moal luar meureun mah anu sanesna oh kitu mun nya abdi mah kan naon ulah bauan atuh dah kumaha model kan buah-buahan sayuran ya dikeureuh we saeutik-saeutik ge banyak ya hayang anu gede aya wah percuma atuh nya nu gelo we teh meureunna tah teh tim kuring teh bae naros tah eta teh kan tahun baru nya hari harga jagung sabaraha ayeuna teh jagung teh waduh nuju merusut busudak kumaha margi pan ayeuna teh di mana-mana itu jagung teh nya pararane aya abdi da tos janten pada melan aya teh dagang heuh atulah asa aya nu kurang gitu hirup teh nya eta tuman mah karunya di langgan sok nararaoskeun tapi heueuh cenah pajarkeun teh kitu-kitu jagongna teh cenah teu amis babah hileudan heuh da kuring teh melak teh jeung hileud nya banyak terang masalah eta mah urang teh da hayang mah nya alus we gitu masalah teu amis heuh dan teh digulaan atuh uyuhan ku gemuk da pahit atuh untung teu pahit oge kan jagung sakitu mulang tarima amis bisa DOP ku urang nya ngeunah kalau make susu make keju mendingan lu kurang suke oh nya suke dari Jepang lain oh di mana di eta teh asana mah di Cibejong oh mun tempat mah nah eta mah di Jepang Jepang teh da titipan Japan sebenarnya mah di urang eta teh lemur urang dari Japan teh eta teh jame panganten gitu Japan teh jame panganten tah terus wing ngadeg teh jam sabaraha kumaha tos ngaranang teh pulang jam sabaraha nya tabuh tilut ke datos mantau kagak goblok mungkin margi pan nyampuran gitu tah angkat sareng mobil sareng ngilawan yalah gitulah cerita nama urang teh ieu mah memotivasikan kesadareanya hayang beunghar malah sok lasing ngarep usaha gitu we lah ti abdi nya ya ayeuna urang teh usaha aya nyatu beuki pangabutuh gede rek ti mana atuh mah nya urang bintang teh kudu gitu usaha sumanget gitu lah urang teh nya pun bapak jadi naon tah pun bapak ayeuna jadi bos besar oh bos besar alhamdulillah abdi mah jadi ayeuna mah jadi amun sih istilah mah tangan kanan muslihat lah ayeuna oh iya gitu asistennya asisten pribadi gitu enggak teu didamar saya teh ujang nya sanes teh hoyong damel-damel gitu da kumargi ayeuna mending larian damel teh sesah nya aya aturan ayeuna rek digawe urang butuh duit kudu dibayar kudu pan iya usaha sorangan lah urang teh berdikari sorangan kumaha carana kitu nya membuka lapangan kerja jang batur panan urang teh aya saling membutuhkan jeung batur teh nya jeung papada urang deui urang teh pernah membutuhkan kitu tah kalau biasa tah siet Kang Yudit teh yang bisa nyanyi itu biasa sekedik-sekedik wae Raja Pupuh cenah alhamdulillah ya. Pupuh mah eta mah asli Sunda asli jadi kudu apal urang teh tah nah buat resep kesenian margi kieu Pak aya kesenian teh pan teh kieu cekolot baheula mah martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayuna tuh ya jadi balelo lah mun budayana geus awet-awetan ruksak bangsana ayeuna urang teh resep kesenian Sunda rek ku saha leuna mulai ku urang mulai ku urang
dilestarikan ke urang, dipopulerkan ke urang. Selaku generasi muda urang kudu mikanya kana seni Sunda, seni sorangan gitu. Urang teh lah rek usaha deui gitu lain kurang. Resep seni umur seberapa tahun? Abdi masih kene ti jero beuteung teu resep seni. Kemarin abdi begitu borosot batur mah owa-owa abdi mah ngalagu. Bubuy bulan. Cik mah Bubuy bulan. ade. Bubuy bulan pisang rai si bentang bawah. Panon sia. Po. Modal rese teh nya. Kadang teh serius teh gitu. Wedding gasnya. Terungkap dari tahun baru teh. Tahun baru. Enjoy gitu. Enjoy aja. Amin ada Nya gitu bukan duit orang surasuri mah kudu. Naik terus. Kayak teh bumi teh tos di ya. Mohon. Terus di benah-benah Renovasi gitu. masih nah ini itu asa beda beda anak ya Kumaha? rambut gede mas Yang gede tuh kanang hayam. Kumargi keluarga besar. Imah teh nya ulah rada gede-gede bae masih aktif kitu nya. Bisa main bola teh di jero rumah teh nya, renang, ngomong, aya sumur aya, aya cemplung. Teu moal mayar moal sasebeuna cengkat mun kojor. Aduh. Tete di jero sumur ya Bang segala aya gitu. Baskom, panci, kate kasalana jero-jero aya. Murah gana gitu. Karena hanyut, bau, angsir Aduh. kan. Ke depannya balik kumaha tah. Nyalah ai kahoyong abdi mah lah. Sing tiasa janten jalma sukses we gitu. Amin. Tiasa ngabingahkeun kana jadi kolot gitu. Ya ulah. Ali mujiwakeun. Yalah perilaku baik teh kudu ditanam di ayeuna gitu. Supados tinyang kolong kana waktos geus heula bae lah, sera bae mata aing.